si Abah eta juga bapak si Bopi sih masih Abah. Bah. Kunaon Abah ieu? Alah, jang abah teh capek ini suku ya. Rek kan itu rek yang budak di Bopis. Masih Bopis. Aduh, kumaha juga paling nyeri. Awak ge teh. Alah, kebenaran aya hantu. Beda tuh hantu. Cek, hah? Si Abah kunaon itu? Sabah mana? Besar si Abah bapana si Bopis. Kurang kelempang biar papangi, bah kunaon? Abah teh nyeri suku, si laki. Urang teu bisa teu kuat, urang teu ngeunah awak ieu teh, Cip. Oh, Bapak si Bobby. Heeh. Ayo atuh. Ayo. Tuh, si Abah. Kunaon Abah? Alah, jang abah teh tuur meniripu. Abah ka mana? Rek budak ka di Bopis. Neang. Bek karunya euy, akor kayak gitu kurang Apa ieu. urang teu awak, teu ngeunah awak. Ayo tuh bah yuk. Karunya akor euy. Sok. Kudu. Alah, aing mah. Rek mana bek? Iya, balik ieu tah, balik. Urang kira sok atuh. Pes. Iya si Abah kunaon, Pes? Pes. Iya si Abah kunaon? Kunaon eta? Bapak urang. Teu, urang teh teh kecicing di ditu. Gak diuk ieu, urang keleupa jeung ngagoler si Abah teh kunaon. Saya masuk di mana iya Bapak urang? Abah mah teh naon teu. Ngan tadi capek lempang hayang diakon. Iya, ngagawekeun kalau teh. Nuhun sip. Kunaon ieu si Abah? Mana deui teu ngomong.